Kenalan Mang Ton, ungkuy-ungkuyan di dinya kenangan suung. Iya dompet urang murag. Di mana muragna? Lamun urang apal muragna di mana, urang tuh kudu neangan heula, nya langsung we cokot atuh. Oh oke nya, manuk akal. Mane nya saya teu bantuan lah pang neangankeun. Aduh, kertenya saya nama Mang Ton euy. Kan dina dompet urang teh aya duitan 400.000. Lamun kapanggih keur maneh setengahna engke maneh kurang dibere 200. Siap Mang Ton, kurang dibantuan mumpung keur santai keur pegawean. Aing ngadenge duit mah ujug-ujug jadi nyantai. Gaskeun. Aduh, aku di mana? Aku siapa? Mang Ton, Geus kapanggih? boro-boro kapanggih, ciri-ciri dompetna ge teh apa? Oh nya can di bejaan. Maneh atuh da waka ngadirigdig. Mumpung keur sumangat, Mang Ton. Dompetna dompet lipat, kulit warna coklat. Coklat muda, coklat tua. Coklat caang geningan jiga bata beureum. Oh, berarti coklat semu berem kitu nya. Kieu yeuh tuh. Caang kieu. Oh, warna coklat gitu. Kieu pisan pokoknya dompetna. Har. Iya geningan dompetna ge aya. Oh, tadi teh kehalangan saku geningan. Ari Mang Ton. Jadi dompetnya murah henteu ieu teh. Panya teh leungit efek teh geningan ketutupan saku. Aduh, ngarerewas pisan. Ih, beleguk ari kitu mah lain katutupan ku saku atuh. Eta menjadi sakuan we atuh. Mana kadegan buruhna 200 atuh. Nya teh jadi atuh dompet teh teh jadi leungit. Urang balik heula nya. Moal di sakuan sieun kehalangan saku deui ge, reuas deui. Ih, koplok, kana sing totalitas neangan.